gitu. Ari kucingna sedang laput eta nyata dina tempat jalma anu nanta dina tempat suci gitu dina tempat bersih dina tempat sholat aya nanya jeung setan walhan aya eta setan laput mah jeung setan walhan ngarujungna nya kucingna dina tempat suci dina tempat sholat ya itu kucingna magoda supaya naon supaya jalema keur bersih eta was gitu dina bersih dina bebersih ya jadi lamun keur wudu asa teu can sampurna wuduna ayu bre gitu nya mengisang satu can saet masabah ayu bre ngoprek eta setan ngaranna setan laput katanya jeung setan walhan ngicicing dina tempat jalma anu keur suci gitu. Mungkin itu gitu asa mengisang eta asa teu bersih bae gitu ya sampai barangkeun awakna wudu kitu deui ya gitu eta belum setan walhan jeung setan laput sholat tuh jeung dina sholat dina bersolat dina jalma anu bersolat jadi lamun bersolat eta hapena asap tenang asap terpas gitu dina ucapan jeung hate eta sakupas jadi lamun ngucapkeun asap tenang gak tahu padahal geus mah